Tadi teh abi sabari nyangu teh ngagodogeun nog puyuh. Nya menghemat waktu jeung menghemat gas we besti, sangu asak nog puyuh ge asak. Tah ayeuna mah abi rek ngagodogeun heula si ususna. Nah cenah make jeung digodogeun heula nya miceun heula bauna we sareng kokotorna. Tingali Gusti kotoruhruy kieu cabe genut besti. Tah ieu ususna tos digodogeun tinggal miceun caina we. Kalah kudu ninyuh kopi heula deui cenah ieu teh besti. Nyata nuju aya babaturan bapana cenah ieu teh ameng. Bapana teh gogorowokan mah pang ninyuhkeun kopi cenah. Mau tidak mau we ieu mah kudu nyelang heula. Ieu abi ngagoreng heula udangna nya besti. Moal garing teuing ngagorengna ge. Lanjut we ayeuna mah ngosengkeun heula bumbu kanggo ususna. Bumbuna mah biasa we tadi teh bawang bager bawang jahat muncang koneng. Tong hilap we pakean surawung meh aya hejo-hejoan. Anu puguhna mah ameh teu hanyir teuing we kitu besti pake surawung teh. Pana mah sok kudu sing seueur surawungna teh ieu teh 2 beungkeut we disadayanakeun. Kunaon da bapana mah meuni resep-resep teuing gitu kana usus teh. Bosen-bosen da eta kudu masak wae usus bet anu masakna ge asa bosen gitu besti. Jaba sok leuk-leuk deui dina ngumahna membutuhkan waktu lila gitu jeung membutuhkan cai loba besti. Tunda bocil mah aya-aya oge deungeun sangu kalah kudu nyeplok enog da hoyong jeung ceplok enog cenah dede mamah mamna. Mangga teuing we dede sok emam mah bade jeung nanaon oge nu penting mah dede sehat daek emam. Ieu mah nu alit mah hoyong emamna teh sareng udang cenah hoyong dihuapan moal-moal cenah mah hoyong ku nyalira. Abi teh huapan we nya de ku amah da soalna kan emam udang mah sok aya kulitna geuningan moal tiasa bisi kabeureuyan. Tidak keukeuh we hayang emam ku nyalira cenah. Mana mak nya teuing sumanga teuing we lah cina emam nyalira we nu penting mah repeh henteu rudeg. Mun bade lanjut we masak deui ieu teh bade ngaasekeun heula cabe genut. Puna mah teu seueur-seueur ieu teh cukup ngangge bawang bager we sareng bawang jahat. Mah geuningan tos pareres tos arasak besti hayu ayeuna mah wang taruang. Mumpung aya bapana we di bumi da ieu teh kalaresan poe Minggu jadi tuangna bisa ngariung. Dengan itu anak bujang anu kadua da tos lapar cenah tadi teh besti deudeuh teuing.